Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Bapak Ibu sadaya anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Naon sababna make kitu? Sabab urang rek diajar ubudiyah. Naon ubudiyah teh? Ngalatih hate sangka naon? Sangkan teu jadi putri geulis jajaweran. Amis budi tara seuri capetang tara nyarita berehan tapi tara barang bere. Naon jawabanana teh? Tata turucingan teh. Putri gelis jajaweran amis budi tara seri capetang tara nyarita berehan tapi tara barang bere. Naon eta teh? Hate supaya tidak terkontaminasi maka hiji peteangan tapak beri di dasar leuwih, tapak soang di awang tapak sirem di luhur batu, gerak pangihan atina kangkung. Bapak terang tapak soang di awang-awang. Kita tapak soang di awang-awang teh. Urang teh boga incu umurna 3 tahun. Urang oge boga anak umurna 3 tahun. Ger para buta soan. Tapi kasilih reweg. Curi keduanana pisahkeun we ku urang teh. Samenit nada amang leuwih. Aya urut-urutna teu aya eta budak pasea. Teu aya anu kitu tapak soang di awang-awang. Urang mah jeung pamajikan can 3 poe mah. Ulah leuwih ti 3 poe kade. Komo jeung wargi, komo jeung sah. Naon sababna? Sabab tapak soang di awang-awang sing mampu mangihan. Naon? Mangihan atina kangkung. Jadikeun hate urang teh sing saperti atina kangkung. Ibu terang ati kangkung. Enjing mameser kangkung ka warung. Potongkeun eta kangkung teh toong aya atian. Aya atian. Atina teh kosong molongpok tah hate urang teh sing kosong molongpok. Tong aya sirik pidik dengki iren panastren dudupak rurumpak mupat simua teu kaopan teu payaan sabab diri urang teh bakal kaantelan ku 700 sifat mudahanna terkontaminasi disebutna hawa nafsu. Ieu nu 700 sifat mudahanna matak ngahijab kana hate urang sehingga dina ibadah teh urang teh jongjon we ibadah tapi teu mampu jeung ubudiyah. Padahal waktu niat salat teh ceuk urang usolli fardhol maghribi salasa rakaatin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala salat teh. Aya pek imamna teh pohon teu maca kunut di bejaan makanya ku bapak teh subhanallah jongjon we geus na ngomong mung isuk mah di imaman subuh deui ku si eta teh nah teu kunut apan salatna ke tadi teh naon lil salatna oge sejak lil usolli fardhol maghribi salasa rakaatin mustaqbilal kiblati adaan lillah. Dan niatmu aslimah lain samemeh takbiratul ihram dan niatmu aslimah nalika urang nuju takbiratul ihram. Usah ieu cek babat teh Allah kade ulah tukan antawis lafaz jalalah jeung lafaz akbar. Allahu akbar antawis lafaz Allahu jeung lafaz akbar
Akbar selipkeun dina manah niat abdi salat maghrib, niat abdi salat isya, niat abdi salat subuh, niat abdi salat lohor, niat abdi salat asar, itulah niat. Apa abdi mah cenah diajarkeun ku guru teh usolli fardhu maghribi salah sarokaatin mustaqbilal qiblat ada alillahi ta'ala Allahu akbar eta mah ngucapkeun wa talafudu biha sunnatun lamun urang ngucapkeun kana contoh usolli tadi maka dihukuman sunnat. Jadi sunnah eta mah kumaha lamun abdi nganggo usolli sae nami pahala tina sunnah. Kumaha lamun abdi teu usolli kan bae teu usolli oge dan niat mah tadi Allahu akbar. Eta cenah ustaz babakan sok usolli nya usolli atuh abdi. Sholli fardhu isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ada alillahi ta'ala Allah tahan. Ring abdi ngadugikeun sabab jalma anu dirangahkeun pandanganna kaluhur ieu nawiskeun jalma teh nuju serah bongkokan artina nu sadaya Gusti abdi mah geus teu gaduh pangakuan boro-boro make jeung pangalusna boro-boro make jeung panghebatna salatna ibadahna hirupna jeung maotna ge kagungan saha kagungan Allah. Tong ngaku urang pang hebatna salat, tong ngaku urang pang benerna salat we man lereskeun ilmuna Mami ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun latukbalu. Jalma nu ibadah tapi teu sareng ilmuna, khawatir ibadahna tertolak moal ditari Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa